masihan umur nyampe deui kana sasih Ramadan 1940 Hijriah. Paingan seluruh tade prendi oge keur saluma loba gogoda. Ningali cucunguk liwat oge dah tuh. Jiga korma saliwat mah tuh. Ningali oli enduro racing dan juga marjan atuh. Masakan aduh ya Allah, sing dikuatkeun dina sasi saum ya Allah. Cek ngabuburit yuk. Sia, karek jam 10 isu goblok. Kira ka ngabuburit ya? Ya bukan lagi geus magrib. Wah emang kunaon? Sia, ka magrib lagi jauh keneh deuleu, enak karek jam baraha karek jam 10 isu. Atuh ngabuburit ayeuna mah kaburu capek Sia dan haus. Ngerti? Eta mah maneh nu ngabuburit jam 4. Urang mah nu bukan geus lohor. Jam 10 teh geus waktuna ngabuburit. Sia geus tujuh wae atuh. Ingat kana umur tah tingali buuk ke siga buuk domba kitu gini. Hoi, aspal. Nyaho kudu buka heula geus lohor jadi tika magrib teh kuat. Teh. Tah ben manfaat buka lohor teh. Kieu kos bulan puasa tahun kamari urang hampir batal eta tuh. Tingali budak meuli es krim aja. Ku aing teh nya aja langsung balik ka imah dahar Indomie 2. Diganjel ku aing teh lohor teh. Magrib kuat euy, alhamdulillah eta mah. Teu jadi aing buka beurangna. Tah, kieu tah contoh jelema anu tuk unggal pengajian ngadon molor di masjid. Ulah dicontoh. Nah, ari marane. Manya puasa rek bukbek. Tah ada sieun atuh cek. Waya kieu ngajakan ngabuburit, da isu keneh atuh ieu teh. Jiga nu teh nyaho we si Ujang. Emang ganteng sih urang mah. Tuh nya. Si anjing ngopi banguseun teh. Enggeus teh piraku rek batal isuk-isuk. Sia teh tahun kamari ge sia mah pual aing teu puasa sabulan tah. Ah maneh we eta mah da urang terbata opat. Sapoe. 4 minggu sih. Aduh, beres oge. Nyapi sampai teh. Tah, kieu mah enak bisa kukumah unggal poe. Nya pisan Kang Rona. Pisarong we mah cai gede, sabun aya. Tapi Pak RT barudak urang teh sok gara ieu. Saya nu ngajagaanna. Oge sih, urang gawekeun barudak anu tiluan itu. Vios Pak RT, ku abdi urang teh barudakna. Sakalian euy Pak RT, bos. Da barudak masuk aya narongong di Rona, di tempat Rona. Berbakti pisan kalau teh hiji ieu ya. Alus tah Kang. Alus pisan, urang mah kena urang balik heula rek mandi. Sarua ah. Urang geus bokesan. Hayu ah bubar. Ayo. Siap. Aya eta barudak. Kunaon ngaharuleng? Oh, atuh da pagawean eueuh ah geus we nunggu adzan magrib bari ngalamun. Nah, ari marane daripada ngalamun kieu mah bari ngalamun anu teu puguh. Tuh titah Pak RT ngajagoan wastafel daripada ngalamun teu paruguh mah. Duitan teh Kang Rona. Nya Kang duitan mah uga. Ah bener pisan Kang. Beben ge pernah meuli baju yang lebaran, bari meuli kuota jeung apel. Sia mangan kana palangkakan we. Bahasana mah teh. Or kumaha urang we, hirup-hirup urang. Tuh nya geus parasia deui tuh Kang Rona sih gara-garana Hor naha make nyalahkeun urang. Urang mah ngan saukur ditah Pak RT. Nitah maneh ngajaragaan wastafel. duh sia lain tadi atuh tita Pak RT gitu. Yuk ah, OTW-in sieun urang ku PRT mah. Tadi itu pindah urang kalangan teh dieu. Kira aku kudu kieu. Tong borog ge maneh jang. Urang ge reman tampere keung ku PRT mah. Nah ari marane sieun ku Pak RT kunaon? Siap Kang. Serahkan peranti kokobok itu mah kepada kita bertiga. Bener Kang. Kersaning Gusti jelema teh rupa-rupa. Baraan eta barban. Ah, jang, cek kieu. Taktik ngejagaan peranti kokobok teh nya. Kumaha Ben? Nah, cek tugasnya ngejagaan di tempat supaya bersih we. Ujang maneh penanggung jawab lo mana itu ieu sabun leungit misalnya maneh tanggung jawab. Wanian maneh euy. Uyut urang ge teh wani titah-titah ka urang. Aku naon Jang? Pantos teu aya atuh tos ngantunkeun. Ti abdi alit keneh oge umur kelas 3 SD teu salah.
Kece, kalau dengi antep jelema kitu mah. Terus ari maneh sesi jaga naon Ben? Urang mah sesi mantau marane, bisi marane tah nu balik sabun ke. Kan bahaya. Ngena kasih ya eta mah Ben. Sis. Pokoknya tolong protes turutkeun urang. Ah, kumaha Ben ngora we lah eta mah.